Dayelah bulan Safar akhir sakumaha nu sering dicaritakeun ku para ulama. Aya panyakit nu diturunkeun 600.000 dina Rebo akhir. Jadi disebut Rebo Kasan, daya Minggu, Senin, Salasa, tah Rebo eta Rebo Kasan. Nulis salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala Yasin. Salamun musawwarun. Terus tada ditenden kana cai tulisna dina piring atawa dina kertas kacaikeun terus kagentongkeun. Oh gentong warina aya ge kitu. Dispenser bahasa batur teh bahasa orang mamun dipencet ngocor. Dispenser teh kos itu. Terus dikasumurkeun eueuh sumur ku ari mah Jepang satelit. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang masih keneh dipaparinan panjang umur, dipaparinan nikmat sehat, nikmat afiah, leuwih-leuwih urang dipaparinan nikmat anu teu aya papadana nu bakal nganterkeun urang kana kanikmatan hakiki. Ialah nikmat iman, nikmat Islam. Urang jaga nikmat iman, nikmat Islam urang rumat, urang terus perbaiki sangkan iman urang teu teger, Islam urang teger hingga urang ibadah ka Gusti Allah ngarasakeun kanikmatan ibadah. Lain sakadar ibadah engkugan doang mun salat teh mah, tetapi menikmati ibadah urang. Carana tingkatkeun keyakinan urang ka Gusti Allah, laksanakeun parentahanana pinuh ku keyakinan. Yakin mah pamere ti Allah, urang berusaha supaya datang kayakin, ulah ngolembar hati. Dina minggu ieu minggu terakhir bulan Safar, minggu hareup urang geus nincak kana minggu Maulid. Insyaallah urang pelaksanaan haul tanggal 13 silih Maulid. Urang ruruba ka Gusti Allah melalui haul, ruruba ka Kangjeng Nabi, ruruba melalui maulidan, melalui haulan, supaya awak urang, diri urang, hate urang leuwih deket ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nyonto ulama-ulama salafus sholihin, nyonto para aulia-aulia Allah, gegedena nyonto Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Kangjeng Nabi ma uswatun hasanah, contoh nu bagus. Berpolitik nyontoh ka Kangjeng Nabi, berekonomi nyontoh ka Kangjeng Nabi, berbudaya nyontoh ka Kangjeng Nabi. Ulah keluar tina contoh urang.
sebab Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia sebagai contoh. Tinggal orang ragap dada orang geus datang ka mana orang jeung sabaraha persen nyonto orang ka Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyonto salatna, nyonto khusyukna, geus teu kaconto. Politikna nyonto ka Kangjeng Nabi. Di Indonesia mah geus teu nyonto jasa tuh. Aturanana geus lain nyonto ka Kangjeng Nabi urang. Berbudayana urang nyonto Kangjeng Nabi, abeh urang di akhirat teu disaha-sahang ke ku Kangjeng Nabi. Jadi langsung diaku ku Kangjeng Nabi. Nah iyalah bulan Safar akhir sakumaha nu sering dicaritakeun ku para ulama. Aya panyakit nu diturunkeun 600.000 dina Rebo akhir. Jadi disebut Rebo Kasan, taya Minggu, Senin, Salasa, tah Rebo eta Rebo Kasan. Nulis salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala Yasin, salamun musawwarun. Terus Teda ditenden kana cai tulisna dina piring atawa dina kertas kacaikeun terus kagentongkeun. Oh gentong warina. Aya ge kitu. Dispenser. Bahasa batur teh bahasa orang mamun dipencet ngocor. Dispenser teh kos itu. Terus dikasumurkeun eueuh sumur ku ari mah Jepang satelit. Jelas ngarinum supaya orang dijaga ku Gusti Allah Subhanahu teh kudu aya salat-salatannya bid'ah. Bagi nu teu kaijazahan salat ulah. Biasana di kalangan syariat mah teu diijazahan ulah. Kecuali geus ngalengkah kana thariqah aya ke salat Rebo Kasan. Babacaan engke aya inna a'tayna kulhu alhaqubut takatsur jeung sajabana. Geus urang mamun diajakan ke di lembur salat Rebo Kasan ulah dae. Ulah geus urang. Adapun aya perorangan nu geus kungsi diijazan mangga bae ngan teu meunang diumum-umumkeun. Sebab ke beusi ditanya dalilna nya ngirung. Pan aing ngirung mah teu bagus. Ngirung teh ponges ngaranna teu bagus atuh ulah. Urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo almarhum Haji Aap Saifun Nur Yai bin Kiai Haji Syafi'i Ridwan Bandung. Maot ngadadak. Kemudian almarhum Haji Samad bin Haji Ramisah Cigarasa Kunjang Bogor. Kemudian Bapak Jal Tohri Fahrur Istohari Fahrur bin Fahrur Razi Sulaiman Lampung. Halimah binti Muhammad Yasin Rangkas Betung.
Yatalah Fatihah anu kurang dibacakeun tadi ngaran-ngaranna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana legakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim